Seri. Aing menang. Aing elehan kieu Bogor. Menang aing tah. Aduh, dah kumaha ya nya. Tubudan bae, duit teboga. Orang duit mah ya jadi aspal. Ngan aing tua nih nagihna. Sieun yang kuah eta mah enggak lah ka aspal eta mah. Mun bisa mah aing yo nyiar bae gitu nya. Preman atau saha nu bisa nagih ka aspal. Hasilna ku aing bagi dua atau bere poin budak 30% bae mah. Apa aing nita budak berok bae gitu nya nagih utang ka aspal. Soalnya mun aing sorangan turun tangan berat eta mah. Enggak langsung aja aspal aing budak mah aing jelema teu kepake ieu. Tanpa masyarakat eta bisa kade kan ulah ka aspal aing. Nanggung ieu mah kali itu ieu. Itu budak balerog kebenarannya untuk dicinta ulang pun tiba parabkeun kau ngajak aspal reda kita nagih hutang. Ai perunan dia ka dieu. Telok-telok na dia ka dieu. Bener bos, boro-boro ku nyamper, panggil orang di jalan biasa nasi buang muka. Oh, sabener na dia ai perunan ka dieu. Heulan dah, lagu-lagu lalak heulan dari ya. Aing aya duit jeung dari ya. Duh, bos. Duit teh nih. Pidu teunan ieu. Nagih hutang, sanggup tuh dari ya. Iya, ngomong tersanggup ka aing. Sampai aing mau nagih hutang mah. Iya. Yang bener. Buktikan. Tuh, Bos aing mah. bener aing mau dikadek ge. Lain ngomong-ngomong nagih hutang ka saya. Aja aspal, sanggup tuh dari ya. Ulah mun haji aspal, haji kiri-kiri sikat aing mah. Oh dari ya saranggup mah, ngan dari teh teh nyaho aing mah. Pokona nek surat imah, sertifikat, apa naeuna pokona bawa kulkas, TV karungan, pokona bawa ka harapan aing, bawa dari hasil nagih hutang ka si Haji Aspal. Oh siap. Ngan lamun hasil dia naik marah sabaraha persen ke kami. Mun sampai dari ya berhasil, pokona mah 30% kau yang dibikin ke dari ya dua aneka. Kumaha Tre? Gas bos. Ayo geus berangkat ayo Tre. Bos. Bawa motor Tre. Siap bos. Oke. Mana ya? Luna. Ayo dusun dia. Nah. Aduh bos. Trik hirup bos. Coba dorong helan. Dia ngelunjak bae anak buah teh ka bos. Ayo bos. Oke. Hei, hei. Teh. Dia belegung jadi anak buah teh ninggalkeun. Iya, bukan anak buah, dong gahil doang dia. Dasar jelema berog. Hampura bos. Cuman tegas naik. Terusan hampang doang kapuk. Ayo. Ini saatnya. Alan. Jadi iya ya gimana ya? Nah, bos. Oh, iya imahna. Bagus imahna bos ya. Oke. Oh geus, urang loba ngomong. Terus tenang ke motorna. Kumaha asup na ya bos. Gimana di pagar kayak gue sih? Naik kalau Oke.
Kumaha ieu turun ieu. Bos, Woi, lagi santai. tolong kumaha ya turun ya. Ada nginangan Ya, tre. nggak tahu. Tiba-tiba di luhur, dong toke bae. Bui ini kajero bos. Kumaha ieu turun ya gerak. Tolong. Nyusahkeun bade anak buah teh ya. Hangos tangguhan. Ayo, di mana? Dia nahan aya di luhur dong lalai bae. Aya lawan, kalau naik maka teraje. Bener bos. Bang. Perasaan tadi mau. Bener bos, aya hareng. Saha etanya di luar. Ya nggak tahu. Rencong bae. Ganggu bae nu HS. Wah endah pang itu ditong maka luar. Karandeng bae. Inan dari ya. Kerandeng bae ngarencong. Aing molor keganggu. Aya perlu je ka dia. Penting. Aya pentingan dia. Ayo ke jero. Assalamualaikum mama. Ai dari ya ieu ka dieu aya naon, aya perlu naon. Ya nggak tahu. Pakai mama golok segala macem. Gegedeun amat dari ya. Nan dari nekal suluh. Tujuan kami ka dia diutus ku bos Olon, ditagih hutang. Oh, tujuan dari ya ka dieu diutus ku bos Olon, ditanagi hutang. Oke, kau yang dibayar. Gudang dia. Kumaha geus ieu mah. Moal enak henteu acting kasurupan we. Waduh, malah kasurupan. Biasanya nyager kenu kasurupan mah ditembak lain. Kagak ada tikun tangan gede. Dia ngalunjak bae bejakeun ka bos dia, si Olon. Kita tang poeng ka dia datang gitu. Hati-hati. Waduh, buah-buah iya anak jelma pingsan beneran. Action. Lah, itu belak balerong tuh. Cucuk cinta ulang pun tiba yang berpang yang ada aspal dari adak. Ulang ajakan sini belum, Mes? Iya. Oh, ingat tapi yang iya. Haji Aspal buka hutang kayaknya. Nun aing sia nih mayar. Aing. Lagi nanya. Biasa. Kan biasa paneng. Kena action. Oh, dak. Haji Aspal kita temeron. Pan tadi mana terjadi. Aja ulang dari awal ya, Mak. Iya, maksudnya tidak kaget maten. Atau masa kayak Hoi,